Pak Haji Asyik Wawan teh lain waragan saeutik ya kikieuan teh. Tenan atuh. Moal sia teh cai we. Inu mah ku si laing. Mending agepog gitu. Di ruas aing we. Coba lain tong dicarekan tete nu dagang usaha nu usaha itu. nu usaha sarojeng Cek urang tukang cai teh. Sarua we jeung sia cepot aing keur usaha. Pekcing payu we. doakeun we urang menu kitu Eta teh ninggalkeun anak pamajikanana usahaan digayaan cecerowokan mori aing ge cecerowokan. pada urang teh sareng Dipikir-pikir mah euy dewek loba hianat ka pamajikan. hianat naon diakan oke hianat diakan udah Oh, da penting teh para gisimpe atuh para girine. oh kan bae da usaha kieu Pamajikan aing loba kasepian. kan berdaya beurang atuh ada usaha Bae da dibekalan cau kapas wae. bae Ngan ai diimpotkeun potong. Ada. bae sok dipangmelikeun lilin ya kan Oh, da pagawean urang mah kieu cicileuweungan di lembur batur heuh. oh profesi urang mah kieu Naon urang mah da pagawe negeri lain nu mangsiun moal aya. usil bahaya Nu ngagaji eueuh lintang ti kieu we deh Kang. ngagolak-gilak akan kasina kieu Profesina kieu cepet mah genah. Dapat tuding-tuding jelema mah. patuling-tuling lain tong dicarekan tete nu dagang usaha nu Oh, usaha iya itu. nu usaha sarojeng Cek urang tukang cai teh. Sarua we jeung sia cepot aing keur usaha. Pekcing payu we. doakeun we urang menu kitu Eta teh ninggalkeun anak pamajikanana usahaan digayaan cecerowokan mode aing ge cecerowokan. pada urang teh sareng Dipikir-pikir mah euy dewek loba hianat ka pamajikan. hianat naon diakan oke hianat diakan udah Oh, da penting teh para gisimpe atuh para girine. oh kan bae da usaha kieu atuh Pamajikan aing loba kasepian. kan berdaya beurang atuh ada usaha Bae da dibekalan cau kapas wae. bae Ngan ai diimpotkeun potong. Ada. bae sok dipangmelikeun lilin ya kan Oh, da pagawean urang mah kieu cicileuweungan di lembur batur heuh. oh profesi urang mah kieu Naon urang mah da pagawe negeri lain nu mangsiun moal aya. usil bahaya Nu ngagaji eueuh lintang ti kieu we deh Kang. ngagolak-gilak akan kasina kieu Profesina kieu cepet mah genah. Dapat tuding-tuding jelema mah. patuling-tuling kumaha kan ada teh kieu meureun mau pagawe Ai teu kieu kumaha pamajikan anak barang hakana geura supayangkeun. jauh da profesina urang mah Tapi kieu alhamdulillah alhamdulillah kumaha kabeli mobil, oh kabeli sawah, tanah lega kan imah alus, sisa kitu mah alus ya gitunya. oh kontrakan loba kan Iya. Pamajikan atuh neng-nenah geulis, golis kan lain cek naon. dewek. Murah cek akang cek abdi kayak gelis Naon? murah cek akang cek abdi kayak gelis Oh, da sia mah hayang ongko. cek sararea ge geulis naon nih wajar dan normal Alah. dan kami Iya. naon deui Imah halus euy. wah akang mah daya kakirang Tapi eta Pak Asep
kumaha Pak gara sang kesaksian Pak Asep di mana geus ditinggalkeun ku nyawana eta Pak Asep ku ibu Nena diusir kumaha Kang silakan Bapak untuk pergi selamanya aduh diberi tempat diberi 1 meter ke 2 meter di kubur morongkol oh ngajepepeng dia akan cacing eta ladang ngawayang imah mobil teh dipake kumaru da kawin deui pastinya ya pasti nyeri hate aing aing saliwat penyeri kan mending podaran ti ayeuna kitu dosa-dosa wakeding di podaran yang dipaehan mepasikeun ka abdi nya daya pikir kadua leutik sia mah anu aya ka jelek komu cereke gini anu aya mah tong dipaehan akang non anu aya tong dipaehan mumule anggur oh eta oge mending mode yang subur tamahan dalapan eta ngomong si koplok nepi ka kapok sia kitu 2 tahun sia teh di baeudan teh goblok eta kuali ngomong lain ku gitu cacapekeun hirupna teh namun kerja kong teh ulah diampihan ibu teman Yalah, ampun. Si goreng jelema pada ngabogaan lelakon sewang-sewang karena lagi lelakon masing-masing pada boga nostalgia proses ada hikmah nama orang tiasa tepang di wangi ieu nya sumur sareng sepuhan dalam jalan istri ya anu ti tebihna anu ti caketna sarajan bari jeung hujan oge pan kunang payung oh nyanya keur kurang itu nureuneuh kunang kandung bayangkeun itu mun aya teh nyaksian nyaeta dina raraga milang kala anu ke-23 kahuripan genep salapan anu sesepuhan ku Pak Haji As di sesepuhan ku Pangresa Bapak Haji Asep Wawan kali ibu anom kene tos gede jasa surama ageng ibadahna kan mudah-mudahan digentos ku rahmat pitulung Allah amin amin rezeki anu katampi wa abdi sadayana laras mahaturkeun nuhun jazakallahu khairan nasiran muga sing digentos tenang sing panjang Yuswa digentos anu melipat ganda amin nya oge panjang yuswana tabih di rezekina amin akan atuh murang kali nu disepitanana sadayana anu 360 cing saroleh amin cing garda milik cing jadi jenderal amin laras atau cing jadi presiden kabeh laras oh bayangkeun presiden aya 370 aduh apa yang keun heurina kan oh alah presiden teh rupa-rupa sakitu euy udah karasa nama geus aduh ai lempang dari dogan jaba gejen suku teh kan geus gejan suku teh karasa komo geura baheula mah panjengko foto itu wah ayeuna mah ngadahar tilu siki oge jadi penyakit nyeri awak nyeri awak stamina kang jengkona geus mahal ongko 100.000 sakilo kan bae bensin dek naik jengko mahal ge penting mah kabeuli we nu penting cenah teu kabeuli jengko teu ngadahar jengko bari oge ada sugan teu ngadahar jengko bus kana neraka teu awak keterangan anak kan petak naon mahal ganti
hitung-hitung puasa Untung puasa we Kang ya 1000 beki ya. komo deui panaina teh urang teh sekedap deui pan sasi siamnya Nya hitung mapa gue Papa gue sasi Ramadan. hari puasa teh manfaatna Naon Kang? anu hese digampangkeun Anu hese digampangkeun kumaha ya Kang? asa daek puasana we seperti hileud Da naon hileud dina tangkakai di Curug Candung dina apa? bayangkeun eta hileud hayang ka alun-alun ulin Ya. betapa bangganya Wah, jauh. karek negara yang moge jauh ka Gilesnya ku beca urang Ku angkot. can ku angkot can ka jejek Kejajah. pacok hayam ongkot tapi eta hileud manehna puasa ngabulen maneh Ku kapongko. teu nginum teu dahar puasa Benar? nu matak sasi dina sasi Ramadan ai Ramadan teh pembakaran teh panas Oh panas. Oh kan asal eta hileud manehna puasa teu dahar teu nginum panas awakna tina panas jojang-jangan jadi kukupu Jogi plik we. pan tadi mah keur hileud keneh hese rek alun-alun tapi teu jang-jangan menjadi kukupu Ngiplik ke teuyeun. hibar deui pan kitu Ya. kukupu hibar tenangan aya beja Mas Yuni. eta kukupu hareos beja ti taman ya gitu apa seuing orai Apa? nuhun dari apa Ayo nah, bekejeung nanya di apa? Rek naon dari geus apa? eta orai manehna geus ripuh luar leor oge geus teu kuat tapi manehna terus puasa tina puasa panas awakna tina panas megar ngora deui we Ora deui tapi orai apa sering hayam nya pugu da urang ngukut. manehna teh puasa dina nyileung-leuman nog teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas nogna megar mangpaat hoerunas anpa uhum linas panghadena jelema anu aya gunana jeung bararea apa siling termos Apa? syukur pake ku siling di rumah tuh Pokoknya boga itu pengrapa nya lumatak hasilna puasa teh kembali kena fitrahna Oh seperti budak orok deui kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih bersih. pek bersihkeun hate qad aflaha man tajakaha hak dirinya domirna kana hate pangbagja pisan jelema nu aya di dunia ieu anu geus nyucikeun hatena Ngabersihkeun tuh nya nu matak Benar, dengki teh eueuh teh dina hate teh laras. oh Benar Kang? komo deui ayeuna nyunatan ieu nyunatan teh oh ayeuna mah leuheung barudak keneh di sunatan teh Oh budak kene Kang nama. da Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam baheula 80 tahun langkung di sunatan bayangkeun jeung ramueuk jeung liat Jeung hideung nya Kang. oh Kapungkur mah oh zaman Nabi eta Ibrahim. kuplukna teh peot di bedol teh Da geus panjang benernya. tapi eta ridho ikhlas Kangjeng Nabi Ibrahim nampi pancen ti Allah ditangohkeun dina catang di kadek Adik tuh kasang tukang na ridho ikhlas ngagugu karena perintah Allah sumuhun eta
80 tahun yuswana hikmah ayeuna mah barudak keneh dikereut na teh nya 7 tahun ayeuna mah 5 tahun naon sababna budak keneh dikereut naon abeh tereh cager cinekna mah nah kolot ke sarua diubaran cager kolot mah hese cager teh naon la ilaha illallah wah kejen geus anu umur 40 tahun sunatan oh kumaha hese cagerna teh sarua make obat merah karek saminggu merenang karek humapur aya awewe ngaliwat ka tempo ping-ping teh jo pudeg-deg je wah renyah deui teh euy ka rumah sakit deui teh oh jadi eta teh recak ayeuna teh mah hese cagerna teh aya karek saminggu merenang humapur keneh ulin kalemur batur dina popoyan batur aya cangcut di poe dibayangkeun jeroan cangcut jo pudeg-deg renyah deui wah ira dipakena tuh oh eta pangna hese cager teh nyai kolot loba gangguan umur 40 tahun mah keur beujeuh napan oh keur masina secara aing geus kolot kieu geus meyuni anjing nah awak keur disebut meyuni anjing meyuni anjing kanu di imah mengeluh di toelan oge datangan nu anyar nyegok ya jika heureunya alah ampun pan asa teruna gitu pan gitu Kita kumaha Cingsok itu kumaha Kang Soknya meletukan Kang ya ai kacina pada inung syadi mah nggak bisa dikukumaha ya susu nage geus musabako nah Allah disebut ai sebut musabako atuh sing naon bedana orok awewe jeung orok lalaki nyorok awewe mah tuh beda orok lalaki Dempes atau awewe mah lalaki ulatan awewe mah alah kabeo geus ai laki mancung kumaha tuh ada beda tuh oh kumaha bedana teh menanyakeun bedana awewe mah dakok hanap kan sia mah kena jorang wae ada aya lalaki nu panjang daging leuwih gitu atuh aya nyebut kurang mah lain oh naon atuh cekakang ai orok awewe mah dibatas nepi ka umur 3 tahun nyusuna nya ai orok lalaki mah nepi ka aki-aki ngagantel sok ya heuh eta ge nu karasa ku aing cara dikepeskeun geuning ai dikepeskeun teh deui jeung deui terasa kurang ya berteman dari ke sekolah mungkin ibu jeruk kawin ngarora kene galalan jangan geus hubul urang teh jadi seni teh nya wah 40 tahun mah oge geus beak sabari hiji wah geus geus karolot gitu geus rompang
Seberapa kali ganti? Cucu Hayati, Neni Hayati, Inung si Berlin, Ya. Fungsi di Fungsi. Nena Dewe Pola. Mihaan. Oh, Eta akan. Cei Yeyo, Sibi. Ceimik ka patilasan Wani. Ya. Ayeuna mah ranom keneh jeung ayeuna mah naon teh? Gelar. Asian, Asian. Ya gelar. Kelar. Sarjana seni. Palingan Eta kuridona diu ke emok sapuputing. Sarua jeung dewek beureum aya pangabutuh. Oh. Akan usaha. Ngan beda meureun hitut dalang jeung hitut sinen Awak beda. ke beda da keluar nama tidinya. Ai hitut dalang mah teu kadenge, Kadek panah teu kadenge naon. da sok dihiji ke jeung kecerek. Kadang-kadang heureuh kecerek dut. Nyaonya lagi sange Nah ketukang. itu sinen mah ngageber. Kenapa kena geber? Nah, sarua jelema. Oh apan eta teh si pihiturteun teh rek jalan ka tukang kahalangan ku gencetan keuneung. Keuneung. Nya kapaksa seseleke ka hareup. Aya aseupan ka dupak. Dia hareup aya baliho. Ih seukeut ceuli aing mah. Mode eta, Boleh naon. mode di kampung aya awewe panyakit teh boson. Ai boson teh naon akang? Boson teh hitut wae. Oh, Awewe eueureuna. ayo lempang balik ti cai ngelek bobok teh. Teh lempang teh ngik 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 ngik. Tilu teh sakali nuturkeun anjing teh. Udah bau meureun. Aya di lemur marhaya. Borok-borokan anjing mah ibu-ibu. Nah, anu daekeun da eueuh ka awewe kitu nya. Oh, Tapi pangeran memaha dina sagalana. naon? Dijodohkeun jeung lalaki sarua di boson. Oh, siapa nyakit? Oh, bapakna nu ngajodohkeun teh urang kawinkeun teh can teh jeung anak kuring, dak anak kuring teh sarua boson. Siapa nyakit? Ngan ai lalaki mah beuneuran leumpangna teh dut. Itu mah Urang bebesan. kapan ai dikawinkeun teh. Ai baheula mah geuninnya baheula. Ya aku makan. Ai budak geus dikawinkeun teh ku bapana teh sok diintip. Oh, panjang numas teh. Bisi budak teu bageur. Bager. Lamun bageur isuk-isuk inung bapana teh sok numas. Ai numas teh nyelametkeun budak geus bageur. Gus bager. Otakna numas. Intip pe ai imah-imah bilik. Mabili. Kahalangan ku bilik kepugu we da kadenge urang. Kemake pantau ku nereka. Kieu we bapana teh geus bageur budak teh acan. Nengok we kana liang bili. Padahal pan budak teh bararoson, salakina pamajikanana, ayo pamajikanana mah pan ngik tut tut eta bapana bari ngintip teh kitu we. Urun ngigal na tembitohan na tata. Nah cenah ngik na eueuh. Wah, anak aing dipaehan. Corona sebapana teh. Nolo ai pantona kulamak gini. Aku reregan. Di kitu di coong teh. Oh, paingan. Naon.
anak aingik na eueuh cenah da katutup keur dipake. Katutup ku kanyut goblok. Kecocokan bener Kang. Aya fotonya di ulang. Pas dibuka Kecocokan. Ayeuna lakina geus teh mulanya pangan lakina teh geus. Oh. Luncat meureun asa kabukakeun hitutna teh jauh. Rai di hari teh sarena ieu bau. Oh, marukana teh. Aya nu balik di Mekah. Kang, aya aku mau lu balik ke Mekah beunghang. Balik di Mekah manehna teh lain awewe yang lalaki. Nah, lalaki. Jadi TKI. Oh, suka itu balik umroh. Di Arabna teh jadi supir. Oh, di Arabnya. 2 tahun sekali balik ke lemur. Ari imah nenggang di kampung. Datang teh balik ti Arab we. Kabejakeun kadenge ku bangsat. Oh, eta si Ius nyaho wae. Oh. Eta bangsat nyahun yen si anu balik ti Arab pasti mawa duit real. Nya pasti beunghar. Paok cenah ku aing ah. Yewe teh kajauhan bangsat teh api-api. Ai kala luar ta salaki jeung pamajikan kacarai da cai teh kalebak na pancuran. Maghrib teh jo sulusu ke bangsat abus ka imah. Ngabedo-bedo lemari. Hese barang keur ngabedo-bedo kitu nu boga imah datang. Dah. Alah ka mana lumpat aing. Kabeneran di kamar teh aya ieu para molongo kaluhur. Walah, Lawang para kaluhur naik nyumpu tadi para maksudna mah rek ngadaguan heesna nu boga imah. boga imah. Kayak geus sarare geus dek digasab duitna. Ai nu balik teh Mekah lain hees da sono urang. Nya 2 tahun gitu. 2 tahun gitu atuh. Wah, geus mancian panto teh joder eta mah gatrik. Hihihi. Malum pada sono. Nya tuh. Nepi ka jam 8 ngadekul keneh we da sono meureun eta bangsat geus kesel we tilu iraha heesna ya si goblok. Alah nepi ka jam 12 geus 2 rita eta bangsat di luhur geus elek kesekeng si goblok iraha heesna. Ya bayaki. Tuh hes, da sono ka majikan, nepi ka jam 4 subuh. Dar deui. Terus eta mah. Bangsat di luhur, si anjing. Iraha malolor. Tibatan hees mah eta salakina kalang ngusapan ka majikanana bari celengok tarangna teh dicium. Ada. Deudeuh teuing geulis bojo akang. Mama. 2 tahun tepangi nepi ka ulenan kieu. Eta bangsat keur mambek rada goan tunung. Kata mah ngomong kitu waktu buki abok pisan. Kumaha cenah? Kabeneran eta teh kaso-kasona teh geus barorobo. Bobo. Wah diteumrak geus sakalian bari ngomong sakalian kalapaan anjing. Waduh. Baru lupa teh gitu cenekan anjing. Sambon sombirun. Pakai bawang bodas sekalian. Poho baru senal tinggalun balik deui teh mah kapoe kene. Aku mah bari jokot senal teh bari ini deui teh. Moke bawang bodas anjing. Panas.
Alah, ampun. Pengalaman bukan gitu kan. Halus dongengna makan. Oh nyata jadi teuing Pak Haji Asep Wawan. Nya kan. Si Nengna luar biasa dina ngamumule seni Sunda seni budaya urang. Oh nyah pisan. Matak akang ayeuna peuting ieu padahal peuting ieu teh kuduna dewe teh ka Surabaya. Aya naon ke Surabaya? Oh nya teh anu dipikir-pikir dek-dekna nahaon jeung jauh jeung teu boga maksud. Mending di dieu. Bere-bere duit di dieu mah. Rek naon dulur kita gablak. Dulur ka bau. Alah. Mang, Mang, ulah kaget sih kau lah. Ulah kaget we. Kang Kamang Onang. Cok. Naon cecerowokan nak? Onang. Pegawai tol mau nyalukan. bisa jadi. Aya naon pot? Di payun aya nu naroskeun mang cek abdi. Padahal abdi teu boga alok kitu. Doh. Berarti jualan bener lewat. Ujarkeun teh icalan naon mang? Naon jang? Gara bapana ka dieu. Wah, aya juga kekerowan. Aya jelema ngagidig jang. Semua. Saha? Tanyakeun engke ku bapa. Doh. Pas Sudah lagi wau jeung sia. Pas lagi ka kolot teh setem. Alay, Aya naon ah? Di jelema euy. DKM. Ulah kaget kaula ieu sateunya. Saha? Cing genggerong teh. Oh, tarik-tarik deui. Saha? Ah, Hah? Siapa teu nyari goblok? meuni eueuh. Si Maan. Meret, atuh mun urang mah Mun bejaan lomang gitu. oh sirik si balong. Ih, Dewek ti geburus euy. Mending ngadarat beuteung. aduh. Naon gitu. Ah, 30 ka balong. Untung eueuh tai. Geuleuh goblok sih teh ngomong digitu-gitu ih. Lain geuleuh da leuwas. Muni reuwa mun di jantung muni ngageter. Geuleuh goblok. Rogan. Ngomong motong digitu-gitu aing muni izin. Ngomong urang mana gitu. Ti nya teh angga carang. Nanaonan Aisyah. Kusaruana. Jadi mereka bawa ke dudungan itu. Saya lep ngomong. Ulah kaget satria.